itu aya pengarang mah kaasupna nu maha agung lah gitu. Margi teh acan aya gambaran naon-naon, teh acan aya langit, teh acan aya bumi, teh acan aya naon, eta terus diciptakeun gitu. Di karang seug tah. Nya. Bahasana kitu begitu. Seug tah kitu. Tinggal urang. Tabah tinu 460 lagu tadinya tembang Sunda Bang khusus dasarnya tembang Sunda aja banyak Sunda. Lagu anu mana bah anu paling populer jeung tahun sabaraha populerna? Tahun 73 mah nyaeta disebutna teh disebutna teh lagu Mipit Kembang. Mipit Kembang. Ya, eta lagu populer lah di tahun haritanya. Ya. Terus tahun 8 hiji mah Papacangan. Itu ulah jongjon teuing. Ulah jongjon teuing. Ya. Itu anu disebut gitu teh. Tadi pangeling-eling keneh sajaban nanti itu pan kadieu nama kaseuranana dugikeun ka lagu-lagu cawokah kadieu nama gitu siseuran mun ngejar target anu keur laku mana gitu. Kitunya mohonnya. Dugi kadanget ieu masih kere nyiptakeun, Bah. Ari nyiptakeun mah tos tara gitu. Upami anu pesen nembe gitu ti produser atau ti produser YouTube gitu. Oh, gitu ya banyak. Aya nu ngabutuhkeun ti YouTube anu heubeul mangga gitu. Gitu ya banyak. Tapi kan aya hak cipta urang, Bah. Aya mohon. Dibayar panginten urang. Aya ti publishing. Oh iya mohon. Di publishing. Jadi soalnya kan hak cipta mah kedah dicantumkeun banyak. Publishing ke publisher. Di publisher beureun ka penyebar gitu. Penyebarnya mohon ka YouTube ya. Mohon. Nah, mungkin di YouTube di YouTube mah aya nu kacandak, aya nu ka kasihkeun gitu. Ari ka Abah mah da barangna dianggo gitu. Janten ti publishing teh ka Abah langsung gitu. Atanapi langsung ti nu bade nganggo ka Abah gitu. Mohon. Gitu. Tetepnya orang teh kudu naon istilah kudu pamit heula nya banyak. Mohon. Bah, nyarios Bah. Mohon. Aya nu nyampe sabaraha Bah? Masihan artosna. Aya nu 5 juta.
nya kapungkur mah seueur sih. Kapungkur mah duikeun ka aya nu 150 juta. Hiji lagu bah. Mohon. Aya nu barahnya kapungkur kan seseueuran abah mah diborong ku abah gitu. Janten upami produser bade ngadamel teh ka abah pangdamelkeun sabaraha paket gitu. Dan itu sabaraha waktu kapungkur kan Pak Cecep. Bara tilu cerita jaipongan tilu volume terus degung tilu volume kapungkur teh sabaraha eta teh dina hiji volume sabaraha lagu bah dina hiji volume nu kapungkur mah 6 lagu kabeh dieuna mah ngan 3 lagu 6 lagu kapungkur mah sabelah teh 6 lagu kapungkur mau jadi kasetnya 12 ya. 12. Ayeuna mah seueur bah. Ayeuna mah seueur da laguna ge mararanjang. Ratusan malah ayeuna mah tiasa. Ayeuna mah pan di medleykeun dan sambung-sambung gitu. Janten teu sagawaya ayeuna mah angin ku hayangna babari mayarna geus we eta unggul sapertosna daun puspa kitu nya. Nah, daun puspa terus dasar jodoh gitu kan. Kan itu nu abah kene kan. Seueur gini orang canda kita. Mangga. Tah ternyata saderek sadaya sahabat Religion Channel di mana wae ayana. Jadi 460 lagu ieu teh parantos diciptakeun tapi dukanya ya antawisna mungkin aya oge jigana ieu mah tapi wallahu alam nya. Berdasarkan istilahnya perkembangan zaman aya oge mungkin lagu anu sempet dinyanyiikeun tapi istilahnya teu kompromi heula sareng anu gaduh laguna aya oge nu kitu wallahu alam nya eta tapi mudah-mudahan 460 lagu anu diciptakeun ku Abah Raida ieu ku seniman-seniman ayeuna ulah dipikeun ka aya kejadian kos kitu tetepnya pamit biasa mah abdi nyuhunkeun di mana wae aya seniman-seniman anu ayeuna upami masih nanti istilahna masih butuh lagu atau nampi butuh sair-sair mangrupa hiji lagu anu penciptana notabene ieu jalmina mangga sumpingan wae ka Abah Raida anu alamatna di Dusun Karajaan Timur LT 06 RW 02 Desa Amansari Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat. Mangga kembali deui ka Abah. Tah ieu lagu Abah tah iya nyabahnya wah ting di antawisna iya bah anu anyar-anyar ya bahnya nya anu tahun sabaraha ieu bah tahun sabaraha aya tahunna di dinya oh ya tahunna ya masyarakat Indonesia oh iya tah saderek sadaya ieu daun puspas 1882 Aseng Suarsi sindena tah ieu mah bah abdi kadang-kadang ya salah sahiji mungkin lagu kanggo Abah ya itu iya 1872 dasar jodoh sindena Mimi Maryami abdi teu apa ya Mimi Maryami anu mana 1852 komo bah tepang sono ditembangkeun ku Maeteh tah Maeteh teh apa namina Maeteh disebutna teh itu Tilil 1855 pertama ditembangkeun ku M Latif pameget bah pameget kamu pamegetnya tapi suantana istrinya oh iya tah ya deui strasa deui seueur lagu teh luluasannya gitu balik moal ngiriman moal ternyata sadaya punten ya ternyata balik moal ngiriman moal teh ieu penciptana tapi seseurna ayeuna bah dina mobil bah balik moal ngiriman moal eta kumaha bah penciptana apa terkenal kena aya penciptana bah eta anu kena lungsur ka apa begitu seueur bah eta dina mobil geuningnnya sok aya balik moal ngiriman moal eta maksudna naon ternyata lagunya banyak lagu iya
bisa jadi bah ya. Ieu we laguna ya. Ngibalik moal ngiriman moal bah kedap tembangkeun. Balik moal ngiriman moal. Terus judul laguna papacangannya tadinya 8 opatnya Sintena Narsia. Aya nu kuyoyoh Pak. Aya. Sa laguna bah? Ngurak belut. Kuyoyoh. Punggur. Ngurak belutnya. Cipanon Kabunga ya aduh seur itunya Cipanon Tanda Mata wah seur loh Seur. iya itu tiasa disebatkan hiji-hiji magi seur pisan seur teuing 460 hiji lagu ieu salah sahijina mungkin ieu diantawisna tah seurnya lumayan gitu urang Kan Geboy mah komo ayeuna jadi lagu karuhun. nya gabuka ruhunnya mohon Tabah ieu teh salian ti lagu atanapi tembang-tembang Sunda panginten Abah aya anu dipikaresep dina urusan naon namina alat musik bah Alat musik rebab. anu dipikasen ku Abah rebab Nya rebab. aya keneh bah rebabna Aya. tahun sabaraha eta rebab di Rebab mah enggak kene nyepangna da kapungkur putar nyepang nu kitu. tahun sabaraha Abah Tahun sabaranya 99. 99 oh 1988 nya salian ti rebab Sadayana tiasa. rebab Moal Sapi. pokona gamelan sadayana tiasa we. oh gitu ya Bah ya Tiasa. saatosna tiasa sadaya nembe kana lagu biasanya gitu kan ya Lagu hal lagu mah 3 pungkur. oh lagu mah 3 pungkur jadi payunan lagu heula urang Payunan lagu oh gitu iya gitu Bah rebab na yakin ya Bah Aya. tiasa Bah di Oh, kedah dipasang heula. manawi tiasa Bah coba ningali abdi Bah punten ya Bah nya tah sadaya ternyata Abah Raida ieu teh selain ti cipta lagu anjeunna ge tiasa nguasai alat musik sadayana nya terutama dina khusus urusan Sunda aya salah sahijina rebab orang tingali rebab ieu tahun 88 ya lumayan lila nya sabaraha tahun nepi ka ayeuna 20 tahunan Enak kan 23 salapan berarti 24 tahun. lami teh Bah pami di setel Nya lami. Kira dipasang-pasang heula nuhun. Diberi jadi ngabudakeun ka Abah Kenal ae. Itu ada pungkur mah da mamah ge. Keur masih parawat kene ge. Wah apa dia jejeuhkeun apalin anjeunna ge. Seur aya nu tos araya kemudian eta non itu teh engkar segala naon eta terus araya ya Ibu Mimi Mariami Titin Fatimah kapungkurkan Ari Yosua ini tos sabaraha 10 tahun Bah 18 bulan 9 1933 33 nya 33 berarti 90 entah 90 oh 90 kan tanggal 18 September teh 90 September ayeuna ieu tos kamarinya oh 80 nah nyamayudan ka dieu Bah udah yang ningali dah Abah mah emang rada mohon rada nyantai we Bah lah nya nyantai we gimana itu beri lagi kan itu kan salah satu gimana teh? tadi naon teh tadi teh Balik moal ngiriman moal iya aduh teh bener ya apa? oh iya nanya Cipanon Kabunga ka emut bae Cipanon Lebaran ka goreng hate pisah kapaksa sono mindok pas sini terjadi tembus rasa kabawa sangsara beger mindo geuting nu kuring ieu beger mindo jigana ieu ngalaman Abah jigana ieu ngalangkang kapelet leret cinta ngalelewa Geboy jumbo ronggeng kaleran
mapai rokok tabah nya ronggeng kaleran teh maksudna kumaha bah? ronggeng kaleran kapungkurna kan Kan aya Cirebonan nya banyak Oh. ronggeng kidul mah berarti ronggeng kaleran ronggeng kapal dia datang kapungkurna mah teu aya teh ronggeng nya ieu ronggeng kaleran ya aya. teu aya kaleran janten ngajiplak ti ronggeng non ronggeng kidul Cirebonan nya. gitu dina sajarah gerombolan eta mah Teman nu gerombolan teh nya baca. nya Anu terasna ka Ajeng penginten sanes. ajengna paling ditu deui Oh paling ditu deui. Mun. Oh gitu. Salurasna ari Ajeng teh tarian naon sih bah? ajeng mah kanggo nyambut tamu Nyambut tamu. da teu diibingan teh naon Eta mah tarian nya. tarian Tapi aya ieuna, aya naon, aya naon mangrupa musik kungkul gitu. aya musik Tapi teu diinian. henteu didangukeun Oh, da betul. panggungna ge luhur nya Oh iya. mun disebutna kapungkur mah nanggap bohong gede Ambong gede. Mayun ka dieu bah, punten. Ngamayun ka dieu. Teu naon bah. Ajen teh aya nu jarang. Entes teh aya lain Eta mah kada kada gedang sok aya nya. Panggung teu luhur aya luhur muhun pulang dulu. yuk Kan kalau lewat jalan handap. luhur ya pasti ngalaman meh nama gitu Jadi penyambutan oh nyambutan dina paling mapag Bapak besan gitu ya dina eta teh gitu bisa nemen rek mau pengantin lagi. kanggo nyembah aja nu begitu ngawan tengkleung salah tamu tengkleung Iya. Jadi anu kudu apal teh di mana tamu kieu ye. Si musik anu kudu apal teh nya nu nabeukna Ya, eta ya, berarti gitu nya. teu aya anu nu geus kitu teh Aya lah tos. di sanes teh aya henteu di Oke. henteu di naon teh Tadi mulai intina henteu mah dibudayakeun kebudayakeun gitu. henteu dibudayakeun ini padahal mah kebudayaan asli ngahormat penghormatan kanggo para tamu Para tamunya itu janten anu naon teh anu eta teh panganten gitu itu ngabahagiakeun ka tamu nu datang gitu. Eta dipasang eta maksudna kanggo naon bah tah? Ieu kanggo penyeimbang Penyeimbang. duana pamantes Pamantes, salian teh pamantes aya gunana nya penyeimbangnya. Setel heula. gitu nah gitu berarti kedah saimbang gitu Mohon. nganggo ieu teh kumaha kawatna nu kaanggo ngomong hiji Oh, pami nganggo hiji mah meureun paditu ka dieu nya. itu kayaknya kanggo ngimbangan ieu kaduana pamantes Oh. katiluna supados dibiasakeun nganggo nu kieu kapungkur ge mertuana ieu gitu Kang Rebab Mohon. dalang ongkos Mau dalang ongko ngarebab ongko sok ngieun golek ongko tah eta sebatkeun mah namina saha bah? padalang aman Oh dalang amar. barurah Payunan mana sareng dalang cecep? oh payunan ieu Payunan ieu. mah ti zaman Belanda Mati zaman Belanda aja banyak. Mohon. Jantan lurah we nya terakhir. Lurah, mohon. Gitu. Kapungkur mah. Bah, masih kena di iya bah di Cepeng. Tiasa teh bah sahiji lagu we bah anu ku Abah seneng. Kawit nama pemirsa nya sadek-sadek hoyong nama tadi teh naon namina? Lagu naon? Balik moal ngiriman. Tapi ieu mah tergantung Abah sok. Anu dipikar sepu Abah. Gitu. Lagu naon bah? Papacangan ya Papacangan. Sadek saya mangga dangukeun. Papacangan.
Abah Raida. Nah, begitu. Eta papacangan Bah. Mun. Upami sareng laguna Bah. Hmm. Abah nu ngalagu sakenna ngarbam. Oh gitu. Heeh. Ulah Mangga. jon teuing, Bapak. urang kudu eling. Lamina saminggu abdi kasepian. Ulah jon teuing, abdi longokan. Lamina saminggu abdi kasepian. Teu aya nu ngarencangan, urang gulingan sorangan. Tiris taya nu ngeukepan, boro-boro nu ngusapan. Nah itu. Abah Raida ya. Nah, itu aja. Bah. Eta pan lagu papacangan Bah. Mun. Diciptakan tahun sabaraha teh Bah? Diciptakeun tahun 8 hiji munter. 8 hiji nya banyak. Tah ieu sajarahna Bah. Mun. Sajarah Abah pribadi, istri Abah apa kumaha eta maksudna? Kaseueuran janten sanes Abah hungkul kaseueuran kan gitu. Upami urang nyalira ulah jongjon teuing, urang kudu eling kasa kanu kagungan. Mohon. Urang kudu eling. Terus naon dininya teh lamina saminggu abdi longokan gitu. Maksudna ngalongokan teh sanes ngalongokan naon-naon lamun urang boga teteundeunnan boga naon teh ulah diantepkeun sakarepna gitu. Jadi longokan dina sagala perjodohan, dina sagala urang boga teteundeunnan naon wae gitu. Termasuk ilmu ya banyak. Termasuk ilmu itu. Teu aya ilmu lamun urang teu dielingan wae gitu. Gitu. Jadi intinya mah sadaya sadaya naon wae nu aya di alam dunia termasuk beneran urang salaku makhlukna urang kudu eling teh ka pangeran. Urang kudu eling teh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Intina naon wae anu kapimilih ku urang, anu kapimilih ku anak pamajikan urang. Beneran saminggu sakali kudu dilongokan. Termasuk urang boga ilmu lamun urang tara dipake kumaha kira-kira jalan pakinten eta aja banyak. Nya aya hilap. Itu pakinten teh. Sadayana hilap janten teu karawat. Bah, salian ti lagu ieu mah Bah rada melenceng saeutik Bah. Urang aya di Dengklok. Abah salaku putra Rengas Dengklok. Pernah tak Abah nyiptakeun masalah Rengas Dengklok Bah? Apa dirinya atas diseratkeun aya? Dina lagu naon Bah? Dina Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi Bah. Aya di dieu banyak. Aya. Kidung Tugu Proklamasi dan Kidung Tugu Proklamasi banyak. Anu ku cucu Kardia. Cucu Kardia di tembangkeun nya. Eta perkawis naon Bah sajarahna Bah? Sajarah kabuktosan dina bentuk-bentuk tubuh Tugu. Oh, jadi saatosna dijantenkeun tugu teh ku urang dijantenkeun hiji lagu ya banyak. Hiji lagu janten kieu. Dina tugu. Dina ngeupeulna eta tugu teh berarti pageuhan sing pageuh ulah dibikeunkeun nu sejen. Kaduana peurepan eta tangtangan saha nu rek nyandak eta urang kuduan. Katilu gitu, katiluna didinya engke tahun 10.000 bakal aya naon.
Itu. Di dia angka hiji 0000. Janten 10.000 ya. 10.000 bah. Janten mungkin bade aya naon tahun 10.000 teh. Nah gitu. Ini tinggal di 10.000 kan. Nah, gitu. Berarti 10.000 aya nembe 2.000 nya banyak. Nah, ke orang mah pengalaman kan geus dicaritakeun ku Abah tahun 10.000 bade aya naon kan gitu. Teu beda kapungkur Abah nyaritakeun tahun 99 bade aya naon kan gitu. Gitu. Terus aya deui sejarah kapungkur Abah nyaritakeun di Segaran ngobrolkeun di dieu bakal aya candi. Bukti kapungkur kan teu percanten ya batur. Tahun 70-an teh. Nah, tahun 99 ngabuktikeun kabongkarna aya candi mohon Kerajaan non Tarumanagara. Tarumanagara. Tak kabeh dituna teh aya disebutna Kerajaan Ande-Ande Lumut. Ande-ande lumutnya. Satu acananya. Oh gitu. Dina penyeberangan Yuyu Kangkang gitu. Bah, Rengas Dengklok selain tugu non tadi Tugu proklamasi. Tugu proklamasinya. Aya kidung berarti nya kidung tugu proklamasi gitunya. Bah rajana mana we aya? Rajahna gaduh raja. Rajana dipasihkeun ka Pak Haji Herman. Pak Haji Herman. Tos gaduh Pak Haji Herman ya. Aya. Tapi Abah masih hafal lah. Abah sok seur hilap eta teh. Pami Oh. raja kanggo eta mah kanggo metik mah dipasihkeun di kanjenangan di Uun aya gitu. Uun sinden. Uun sinden. Gitu. Kita bilih nu sok metik gitu. Bah, misalkan dia mah ya abdi bade nyuhunkeun eta rajah bah. Tiasa dipasihkeun bah. Tiasa kedah diemutan deui Maksana margi seueur nu hilap gitu bilih-bilih pasalia kan tekenging eta mah. Mohon. Itu tekenging aya nu kalangkung, tekenging aya nu naon nya kapopohokeun. Nah, margi kieu bah. Mun Kaleresan abdi setiap tahun sok ngayakeun acara pawai bandera di Rengas Dengklok teh itu keliling Dengklok malah ayeuna ku Pasekda Kabupaten Karawang Pak Ajam Pak Haji Ajam ya alhamdulillah sakabupaten tah ka Dengklok teh tah salian ti eta oge abdi sok ngayakeun acara Bambarit bah di Pendopo eta raja kedah aya pangintennya margi ieu Dengklok ya sepuh kata mah gitu nya tak kedah aya panginten gitu sareng ieu ongko dina Balai Hideung eta kalebet palsapat naon gitu kedah dibongkar eta palsapat Balai Hideung kulantaran Abah nu langkung sepuh Abah nu kedah ngabongkarna bah insyaallah kita jadi abdi mah memang namian teh karena memang aya bale warna hideung gitu bah tempat tiup tempat ngariung gitu antos we panti ngopi gitu.